Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Risa Nur Apipah. Di dia Abdi bade ngajelaskeun tentang unsur-unsur nopel anu aya dina peta ieu. Unsur-unsur nopel kabagi 3 bagian, nyaeta tentang pengertian nopel, pengertian sejarah, sareng pengertian pengarang. Dina pengertian pengarang nyaeta aya 2 bagian. Anu hiji intrinsik, anu kadua ekstrinsik. Pengertian nopel. Pengertian nopel nyaeta salah sahiji jenis karya sastra anu berbentuk prosa, kisah imajinasi anu ngabahas tentang permasalahan kehidupan seorang atawa berbagai tokoh. Dina pengertian sejarah nyaeta ilmu anu nganyelidiki perkembangan peristiwa jeung kejadian-kejadian di zaman baheula. Sejarah nyaeta kejadian-kejadian peristiwa anu berhubungan jeung jalema anu nganyangkut perubahan di jero kahirupan manusia. Anu katiluna nyaeta pengertian pengarang. Dina pengertian pengarang nyaeta sebutan jang jalema anu nyieun atawa anu nyiptakeun sebuah karangan. Pada kata parangan nyaeta penulis, parasais, pujangga, sastrawan, kratos, penyipta, pengubah, penyusun, ngarang berpadan karta jeung nyarita, ngakisah, ngakreasi, ngadongeng, ngubah, ngareka jeung nulis. Dina pengertian pengarang nyaeta aya 2, anu kahijina intrinsik. Intrinsik nyaeta mangrupakeun unsur-unsur jero atawa unsur utama anu ngabangun utuhna sebuah nopel, diantarana nyaeta tema, alur, latar, jeung tokoh panokohan, sudut pandang, gaya, cerita, jeung amanat. Dina anu ekstrinsik nyaeta unsur luar anu ngilu ngabangun jeung ngadukung sebuah nopel seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, jeung nilai-nilai anu dianut ku masyarakat. Sakitu wae penjelasan tentang unsur-unsur nopel ti Abdi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.